Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma rafa'a wa sajada. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayah mana ya Allah mana dari qatil murad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sadrajan dari kepada bahasan Alhamdulillah husna orang sadayana. Mudah-mudahan wasilah hadir kami majelis sing hampura dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing jadi wasilah orang sadayana biasa tobat Allah taala, tobat anu nasuh dan murni tobatna ikhlas dina hatena. Oke sing jadi wasilah orang sadayana hasil akan nabi dipaparin ilmu kepada Allah taala anu sok dibahasakeun hidayah anu lemetkeun hati orang sadayana. Ketika bisa orang ibadah Allah Ta'ala itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadi wasilah dijelaskan dari rezekinya, disehatkan jasmani dan ruhaninya, dilengit kami mungkin kasusahnya. Mudah-mudahan mautnya sing mawat mawa iman senang Islamnya dan maut ini hampura dosa. Ketika itu Allah Ta'ala matus khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengkali bahasanya itu menjelaskan adat tata keramanya Pak. Adat tata keramanya haji, nyaba umroh atau nyaba haji. Sakumaha kamari terus dibahas bahwa dina ibadah ulah Allah Ta'ala. Lalu ada ibadah tata keramanya tidak lempang. Ada jelema ini iman ke masjid, ayah ada tata keramanya. Yang ditulis adalah ketika jelema lawan mereka hajian oke dina nyabana dimiliki imana ketika numpak mobilna ketika numpak kapalna eta aya ada tata keramana. Maka kawal dina hadis Kanjeng Rasul kamari ana napa kabil haji kan napa fisabilillah. Jadi ongkos anu dipake mengahaji ini atau ongkos anu dipake ini kahiji majelis ilmu, ongkos anu dipake ini kahiji tempat ibadah, eta sapertikeun ongkos perang fisabilillah. Sarua jihad hukuman disebutkeun gede ganjaran. Ketika orang dina hate nganyatan arek ibadah ka Allah Ta'ala, arek nangtung ka siar Allah Ta'ala, ieu ka masjid sarua ganjaranana eta ongkosna jeung urang ieu kayaman di luar perang jeung dari kasyariatnya. Eta ganjaranana disebutkeun gede-gedena teh ongkos ieu. Maka pantes bisa yang jalma mukmin sagala dipake jeung sagala dibawa dina leumpang ibadah hadat Allah Ta'ala. Yang ditulis bukan buana kamari bahasan waliyakun bisa tarihi mutawadian mutakhasian mutamaskinan. Kudu aya jalma nyaba ibadah ka Allah Ta'ala teh dina leumpangna kudu bari tawadu, bari GP-GP. Yang ditulis bari khusyuk, bari ngarasa miskin dia nya. Bari urang mah sok beda. Sagala dibawa, sagala dipake, papa SD bimbingan daya katingali boga duit ku baturnya. Dina ibadah ka Allah Ta'ala. Ieu teh aya tawaduna, teh aya husuna, teh aya ngarasa miskinna. Para misli hadal ausab yang bagi lahu ayyabida al-wahil malikil jabbar mutakabir.
Maka kamari dijelaskan bahwa sifat-sifat itu pantas si jalma kudu ini menuju ke Allah Ta'ala. Nyata diibaratkan tawadhu teh kumaha ketika anjeun yang hadapan presiden tawadhu DPD kumaha ngaranna khusyuk nyata ketika anjeun yang hadapan jalma anu gagah anu teu nerang di kade anu sok main kade deui kumaha urang sieuna nu sok dingaranna khusyuk gitu nya kumaha ari tamaskur ketika anjeun yang hadapan jalma anu takabur bari boga urang mah sapoe ayeuna eta ngaluarkeun duit 10 juta jam ka masjid 10 juta jam rajaban 10 juta jam bagikeun ka jelema-jelema balangsa bari manehna teh jelema boga ari urang hitung-hitung teh marina poe ayeuna sedekah teh manehna mah wajar takabur oge da boga da heueuh di kenyataan sanajan goreng eta sifat takabur siji makhluk tak ngarasa miskin orang seperti itu gitu di hadapan Allah Ta'ala oke kudu ngarasa miskin urang mah teu sagala boga-boga kabeh hakikatna milik Allah Ta'ala. Jadi ulah aya wala yakunu pisapani wa haji minal mustakbirina. Ulah aya jelema nu ingin nyaba dina hajina yang kita nyaba ibadah ulah termasuk jalma-jalma anu takabur anu sok lege. Gamis tak halusna leumpangna ngagega bari melah cangkeng. Dia jelema takabur dia nya baju pang halusna. Lain goreng baju pang halusna teh. Tapi nu diulahkeun sifat hatena anu takabur. Malahan disunahkeun ulama fikih kudu make baju pang halus-halusna dina ibadah Allah Ta'ala. Nyaeta pang halus-halusna teh baju bodas, kan ulah campur sutra bahasa Urangna. Kudu baju halus dipake ibadah teh. Imah mau bisa disebut jelema takabur make baju gawe di bawah Jumatan. Wah edan eta jelema. Parah pisan eta masa wajibna anggota agama. Cenah beureuh jelema teh bangsa teu gawe. Jadi maksud dan tujuanna adalah ulah dina hate aya sifat takabur. Wala minal mutarabbihin ulah termasuk jalma anu ngeunahan. Nu geugenaheun dina mutarabbihin. Mata sin kuring sok ngaji kana ilmu thariqah, ilmu tirakat. Zaman para wali baheula sanajan aya tutupakan sanajan boga duit ge teu sok leumpang pagaweanna, sok dingaranan pada mutajrid. Make dampal suku anu teu make nanaon, teu make mobil, teu make motor sok leumpang ieu nya ulama tirakat baheula nya. Ulah nepi ka geunaheun. Ieu mah ieu hajian hayang meunah mobil, kadituna hayang nyewa hotel, dahar hayang meunah, mung teu meunah eta termasuk mutarabbihin ieu nya. Can tapi ge ka alam eta geus goreng patut kalakuanna. Geus teu bisa ngaraksana syahwatna kana kahayangna. Sarena hayang meunah, daharna hayang meunah, leumpangna ge mung ripuh hayang geunah we, kabeh numpak mobil, numpak motor. Ieu termasuk mutarabbihin. Payakul indallahi minal matrudin. Maka jelema anu kitu dina hatena aya sifat takabur keur leumpang. Rek inet ka tempat ibadahna nya kitu deui hayang ngeunahan wae termasuk mutarabbihin geunah teuing dina ibadah teh. Ripuhan leumpangna mangka samemeh migawe kana hajina ge samemeh migawe kana ibadahna geus matrudin cek Allah Ta'ala geus ditolak ibadahna. Canda salatna teh. Canda migawe amal ibadahna teh. Ngan geus dituliskeun ieu mah matrudin termasuk jalma-jalma anu ditolak amal ibadahna. Padahal can eta ibadahna oge. Can ibadahna ge. Kakak di jalan keneh katanya. Tapi geus dituliskeun Allah Ta'ala matrudin ibadahna. Tapi kayaknya Rasul kanjeng Nabi dina hadisna cek kanjeng Rasul innamal hajju as'asu akbar. Pastina ari nu ngaranna jelema hajian mah eta as'asu gimbal rambutna
as-asu teh gimana rambutna kumaha pas lumurung model gimana teh nya. Teu manggih di sisiran, teu manggih di sampoan. Gimbal we buukna teh. Oh pas gemel beureun bahasa urang mah. Anu baru anu pinuh ku kekebul bajuna. Tah haji anu mabrur, haji anu makbul ceuk hadis Kanjeng Rasul adalah jelema anu kucel di hajianana. Sok aya tinggal di Baitullah di Masjidil Haram aya teu inget hajian kucel. Ti ieu nepi ka haji kabeh bajuna halus. Nah nepi kana makbul jeung mabrurna ulah pamikiran umroh kali itu nya. Mikiran haji heula ayeuna mah nu wajib anu teu diparabutkeun wajibna beda jeung umroh, da umroh mah diparabutkeun wajibna nya. Seperti mazhab Imam Abu Hanifah ngomong ada Imam Maliki ngomong bahwa umroh mah sunat. Tah ieu tingali urang aya nu hajina gimal bubukna pas burung meureun dina tempat ibadah kayak kitu nu ditarima teh ibadah teh ditingali pang kucel-kucelna ieu ibadah. Heuh jelema teh ningali bubukna gimal bajuna kucel eta we ditarima teh ibadah teh. Ya Allah ya Rabbi. Dina artian ieu jalema ku banget tawadukna, ku banget DP-DP-na jeung ku banget ngarasa miskin ka Allah Taala jeung ku banget sieuna, khusukna ka Allah Taala di jalanannya. Dina artian teu geunaheun, leumpang we. Matak ibadahna alus. Lamun ka tempat ibadah jalanna teh belok, loba leuntakan, tamaman halus ya. Daripada jalanna kornik atawa dicor. Mata tong diomnya ta jalan ka masjid jami teh geus sina goreng gitu. Emeh gede ganjaran pas nepi ka ditu teh pantol gamis teh. Kan aya kok laksa ulah aya najisan we kalau oke datang mah teu disebut najis kecuali campur ka najisan ku najis angin ataupun najis tali gitu tah. Kenai kalau oke mata kayak disebutkan akbar oke kekebulan bajuna karoneng baju bodas dinu koneng geuningan koneng kekebul ta eta mosok disebutkeun ibadah nu mabrur jeung makbul madina hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ka tempat ibadah mah kudu dirimu-rimu. Zaman ayeuna mah bobor dirimu-rimu, dirimu salati ke desa ieu jalan geus dicor, jalan geus diaspal. Poe aya lampu, malahan lampuan sapanjang jalan. Alasan nyari cangkeng, ieu serasa teu ieu mah. Heueuh. Zaman kiwari ya Allah ya Rabbi. Tak hese nyesuaikeun dengan hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal hajju ashasu kabar. Malahan wahja alaihi salam. Malahan pernah haji na Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rohlin rasin cicina dina pamondokan anu hina anu goreng patut anu butut. Kanjeng Rasul mah hajian teh ngenok na di itu ketika Kanjeng Rasul di Madinah tuluy inget hajian ngenok nanti di tempat anu goreng anu butut lain di hotel. Panjaman ayeuna mah di hotel di hajian teh geura sok tanyakeun di hajian haji cicing di mana di hotel bintang 5 di hotel na oke ieu teu sesuai dengan sunah Kanjeng Rasul. Kudu nama kali itu teh nyewa imah urang teh inget hajian tuh bae jam tempat Bali kudu boga pamondokan nyewa ditingalian tempat teh kudu tempat kang goreng-gorengan disewa teh kos kanang doma gitu tempatnya. Kan kitu disebutkeun Rasul teh. Malahan watah tahu qatifatun rasul. Kanjeng Rasul mah dina eta imah sok nuna amparan teh butut. Karpet butut lamun dibahasakeun di urang mah sama anu teu laku teh jang mungkus malik geuningan sama bodas geus dalorowol. Heeh. Da arep jelema dieu dina sama bodas kitu. Arep zaman kieu mah karpet ade permadani kabeh. Dina ibadah ade ya Allah ya Rabbi. Ni
ningali sama bodas itu tak aya bodas dia harus di dia kana pindah we kana karpet kabeh da tiis cenah kajareun deui Paralilan tusawi arba'atan darahimah malahan harga amparan Kanjeng Rasul ketika ini kajian amparan jang sarena jang istirahatna eta hargana teu nyarupaan kana 4 dirham sabaraha ari 4 dirham hari sadirham teh 2,875 gram perak hitungkeun ulah 3 gram perak lamun harga perak misi 30.000 ayeuna mah murahna 30.000 berarti lamun sadirham teh 3 dikali 3 meureun 80.000 tawa 100 saya lempengkeun 100.000 tenepi ieu karpet Kanjeng Rasul mah hargana nepi kana 400.000 tenepi amparanna tarana mun hayang make sunah Kanjeng Rasul ulah wani sare di luhur amparan nu hargana 400.000 ka luhur tah eta sesuai jeung sunah Kanjeng Rasul ari amparan nu sok dipake sare ku Kanjeng Rasul mah hargana 400.000 ka harap amparan naon kitu Pan Ramadan ini ada kejutaan harganya oke. Udah membeli bed cover, beli screen reader lah orangnya. Harganya harus 2 juta lebih pakai molor teh. Jadi pakai sare. Eta kurang handal kene make bed cover California anu hargana 500.000. Kurang handal kene beli di simut. Anu bermerek di California anu hargana teh 800.000. Bantalan kurang gunah kene. Ya Allah ya Rabbi. Eta arek di mana menang sunah Kanjeng Rasulullah menjadi. Piceun kita mau jual tapi piceun ge. Aya di luru anu wadi, harap mau kemana dulu jual. Ganti di mah teh ka pamajikan. Sare teh ulah nurutan sunah Kanjeng Rasul. Harga-harga amparan jang sare teh ulah leuwih ti 400.000. Emeh meunang ganjaran haji. Teuing pake hajian sare dina amparan sok dipake sare ku Kanjeng Rasulullah geus boga urang ganjaran haji eta. Ya Allah ya Rabbi. Asal bener ngaliatan dina hatena ulah termasuk jalma mutarabih, jalma hayang meunah wae tapi kamulan na spring bread. Ya termasuk mutarabih ya. Eta. Pakulana kana al-hajju aksaro tawadu'an wa tamaskunan wa arasa hayatan yuridu bidalika wajhallahi kana hajjuhu atyabu wa azka wa ajallu wa akmalu atyaba wa azka wa ajalla wa akmalu maka bila mana ada jalma nu ingin hajian nu ingin ibadah ka Allah Ta'ala ketika di jalanan lebih loba DP-DP-na hanap asorna kami sebutkan hanap asorna ngan diukurna lain ka jelema aya si urang mah pan euy jatuh hanap asor kana kolot teh jam bade ka mana bade kumpul teh punten Bapak abdi teh bade ingin hajian sopan ngomongna teh ieu tawadu ieu jelema DP kana kolot maksudna tawadu di dieu teh ka Allah Ta'ala lain ka jelema lain ka jelema tapi ka Allah Ta'ala. Lamun tawadu ka Allah Ta'ala seperti ibaratkeun ku Imam Ghazali Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika jalma dina hatena geus tawadu ka Allah Ta'ala mangka ka makhluk oge bakal tawadu. Kunaon make tawadu ka makhluk? Karena ngarasa dirina leuwih loba dosana tibatan batur, leuwih loba leuwih saeutik ibadahna ka Allah Ta'ala tibatan batur. Lamun jalma dina hatena saya tawadu ka Allah Ta'ala. Wa tamassunan nya kitu ketika jalma leuwih loba ngarasa miskin di hadapan Allah Ta'ala ketika leumpang ibadahna wa arasa hayatan jeung leuwih goreng batur tingkahna tibatan batur mah bajuna halus manehna mah pangkucalna buukna panggimalna nu tara di sisiran teh tara di sampoan ari dicumprang mah sok mah jadi bahaya dicumprang pisan atuh bau jelema
mata lamun jelema mani nasabala dipake ieu make sabun, make sampo. Ieu teh leuwih teuing pemakaian termasuk petarapihin eta. Da sunah Kanjeng Rasul mah baheula teu make sabun teu make sampo mani teh. Heueuh. Gerasa mawa bau hawang zaman mulai teh adalah sabun jeung sampo. Da simkuring mah kamari pernah uji coba. Lamun disampo kuateuna teh 3 poe eta kuateuna sirah. Ngajaran ku calincing disampo da ieu mah. Kuateun saminggu mah jadi. Oh, ieu teh jadi penyakit teh nu puguh mah barang-barang Yahudi geuningan. Nu anti katong bete heuh beak harita andatangna gacang leuwih loba. Ieu nya sunah Kanjeng Rasul. Malahan dicarioskeun dina hadis Kanjeng Rasul mah Kanjeng Rasul lamun wuduna Kanjeng Rasul tara leuwih ti 3 gayung. Wuduna Kanjeng Rasul 3 gayung, 4 urang mah lain sagayung teh jang ketemu hungkul. Si bongot 3 gayung. Pokona mah cai anu sabakeun ti kabeak ku wudu teh. Tah ieu nu termasuk musyrifin teh jalma-jalma anu leuwih dina make cai makruh eta ibadahna. Nu aya ganjaran sunatna leungit, leuheung parguna ditarima. Ieu lamun rukuna teu ditarima ganjaran sunatna leungit meureun jadi dosa kadituna. Jeung lamun manehna Kanjeng Rasul, adusna Kanjeng Rasul tara leuwih ti 6 gayung. Tibakna Kanjeng Rasul adus pan urang mah cai sabak nepi ka beak kumaha mah jadi mutarabihin kumaha arek termasuk musyrikin kumaha jadi jelema teh loba nu teu apaleun kana sunah Kanjeng Rasul pan sugan teh leuwih banyak leuwih bagus padahal mah leuwih teuing mah overdosis teh naon oge dina ibadah oge ulah disangka leuwih loba leuwih halus ibadah ge overdosis sarua cilaka jadi modal pada itu nah. Nu aya mah jadi ganjaran karena jadi dosa perdosis mah. Jelema nu leuwih tina dahar obat ka kojor. Jelema nu leuwih teuing daharna nepi ka pinuh kamarkaan ripuhnya. Nepi ka ujar napas-napas kaca. Bisa pukeun. Oh, sarua kitu. Dina ibadah ge leuwih mah perdosis sarua. Tong sok leuwih teuing mata doa apa kana sunah-sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loba tapi gede ganjaranana sedang khairul umuri ausatuha lempeng we di tengah-tengah cicing ulah ngurang ulah kaleuwihan pas takepan akan disebutkan khairul umur ausatuha nya kitu deui ketika jalma leuwih gede tawaduna leuwih loba ngarasa miskina leuwih hina tingkahna buukna kucel awak buukna gimal teh bajuna kucel tapi maksud itu ikhlas karena Allah Ta'ala ikhlas lain ngahinakeun agama Allah Ta'ala tapi hayang supaya kuat ikhlasna ibadah ka Allah Ta'ala malahan ka hajina ge lumpang jeung nyeker deui boga duit bawa tapi nek hajana lumpang jeung nyeker kumaha itu pelajaran anak kan dia lama tahun sebenarnya. Wah pinter sebenarnya. Makanya waktu mau motor bisa orang lubang tuh bisa hajinya. Pernah ayah berita kemarin hajian main motor berina. Kira aku orang lubang tuh bisa hajian nganepina bertahun lalu. Bagus kalau ada lubangnya kamu kakak. Berarti dia lubang murah. Ka negara ka Aceh ulang gornya kulit ka Brunei ka Malaysia namun geus nepi ka India kan itu mah daratan kabeh pasina ge da petana ge nya asal nepi ka India we kan itu kan leumpang bisa eta mah teu ngaliwatan dari laut didinya leumpang tapi India kitu nya eta ketika jalma bisa ikhlas seperti kitu kana hajjuhu atyaba azka ta eta nu hajina haji anu bagus ya wa azka haji anu bersih haji anu ajal anu leuwih agung haji anu leuwih sampurna ta eta harus hajian namanya
Mentak jauh karakter jadi sifat seperti itu tadi jalan-jalan ini kajian jalan kiwarinya. Oh mau mah. Belum kayak kajian ini umroh jalan kiwari wih geus agung ti heula. Mantongna di beuki agul beuki edaran teh. Ucap ini tuh aing mare ieu umroh euy. Boboro aya tawadu, boboro aya khusyuk ya Allah ya Rabbi ya jelema. Edan kitu. Kesuhan rupanya dari barokah dalam naon. Tuh eta can kena naon geus termasuk matrudin. Ieu jelema can ge ngalengkah atuh di jalanan ka karang niat hungkul geus cek Allah taala teh matrudin bakal ditolak ibadah umrohna. Leuheung teu sesuai teu keuna kana keterangan kalori cek si Alawi Al-Haddad wa illa kana asimah. Ibadah anu kitu anu goreng patut niatna goreng patut di jalan narek ongkos narek kalakuan eta bakal jadi dosa lain jadi ganjaran ibadahna ya Allah ya Rabbi. Oh maka kudu ngaji heula pamahaman bab hate heula dibersihkeun heula duitna dibersihkeun heula awak dibersihkeun heula kakarang ini hajian kalitunya. Jadi lamun jelema can bisa bersih mah geus saya cari cing kene cekurang malah komo duitna duit kotorna awakna kotor kene hatena buruk kene geus cari cing kamari hajian soalna can sampurna syahadatna can sampurna salatna can sampurna sejakatna can sampurna puasana ge can beres malahan loba kodwana ngene paca kumaha kamar dikeun geus diuningakeun nya. Ketika jalma ini kajian, ari rukun Islam anu kaopat teh can bareres, mangka eta boga kene kewajiban kudu diimahna ninggalkeun kewajiban kudu diimahna. Kana asiman eta jalma ini kajian mawa dosa paling nage. Berarti termasuk matrudin, termasuk haji anu mardudin, anu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Hujjatul Islam Al-Ghazali nyarioskeun sa Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala. Cek Imam Ghazali ja'alallahu safaro ila haji misalan disafari ila akhirati. Allah teh ngajadikeun nyaba nujukan haji teh sapertikeun nyaba arek ka akhirat rek maot. Tan halus nama ketika jalma rek nyaba ka tempat ibadah teh pamitan heula pos jelema sakarat wasiat heula arek kojor hampura dosanya bisi kojor di tengah jalan da cek Imam Ghazali ge nyaba ka tempat ibadah mah sarua jeung nyaba arek modal cek Imam Ghazali sarua jeung nyaba arek paeh arek naon sok bayangkeun jelema lamun geus arek maot mikirna naon loba dunia meureun teh kaburu kajual arek mun heuh kaburu dijual ge moal kahakan wada arek naon lamun boga duit 4 miliar isukan datang malaikat Ajrail teh isukan anjeun rek kojor jual ku urang sakabehana urang jumlahna 4 miliar hayang ngeunah ku urang kabeh di dahar moal kadahar sapoeun tah guruna kitu mikir pokoknya mikiran duit kopek sama jam batu jangan waris jam pemajikan jam kawin deui jeung batu beureunya mungkin semua mikiran anta jelema anu ieu hajian teh kudu sapertikeun kitu ketika jalma ingetnya bakal tempat ibadah kudu dicontohkeun seperti jalma nu rek nyaba ieu ka akhirat payah bagilaka antas nadiro inda kulli amalin min amali safari amron minal umuri akhirah maka pantes pisan anjeun kudu ngahadirkeun dina hate nalika sakabeh migawe pagawean termasuk pagawean nyaba ibadah kudu dijadikeun eta termasuk hiji perkara tina perkara akhirat yuwajihi wa yumasiluhu anu bisa nimbangan jeung bisa nyarupahan kana perkara akhirat. Jadi sakabeh pagawean nyaba arek nyaba hajian kasar-kasar amal ibadah kana halus rek nyaba kana pengajian di imah di ditu inget ka dieu ka majelis kudu pamitan heula ka pamajikan hampura nyangan ilmu urang teh bisi kojo di tempat ilmu padahal urang mulai bisi kojo urang teh ibaratkeun urang teh kira-kira nyaba
ka majelis ilmu teh sarua jeung nyaba mau bahasana sarua jeung nyaba mau cek Imam Ghazali kudu menta hampura heula kewajiban kudu beres imam ulah migawe pangharaman kumaha nya barek naon maka pantas dulu masuk haresi oge menang ilmu nanya da nyabana teh disarwakeun jeung jalan koyor eta nya dosana katina leuwih mana kapaduan teu kapigawe di mana nepi ka bali kulutus ban pamajikan teh nya patatada kalau indah wadai ahli wal asab maka kudu eling anjeun nalika pamitan anjeun ka keluarga jeung ka sahabat indah safari dina nalikanya wada ahum bisa sakaratil maut ketika anjeun ninggal ka keluarga dina keur sakarat maut. Jadi ibarat nanti ketika orang rek maut kumaha hampura ya pemajikan teu kacukupan anak teu kageunahkeun nama urang teu geus maut kumaha aya sakarat maut diibaratkeun ketika rek nyaba kunaon make nyontokeun kitu Imam Ghazali wa man akhadha zada li tariqi akhadha zada tariqil akhirah mangka jelema rek maot mah pantesna nyokot bekal teh pikeun bekal jalan ka akhirat maka pantesna jelema rek nyaba ka haji cokot bekalna perkara akhirat wa man baqda tariq wa khafi subawal kutok pihak tadakar ba'da tadakar ba'da tauda tori kol akhir maka sahawe jelema anu sieun paling jauh perjalanan seperti di Indonesia kapan jauhnya nya kitu di sieun dipegat satu galak sieun dipegat begal di jalanna maka kudu ngeling-ngeling eta sejalma karena jauh kene perjalanan ke akhirat. Jauh atuh ka Mekah teh euy. Kudu umpama mahi sataun nepi na oge. Kudu umpama itu kapal dalam jam teh nepi mangge. Kudu umpama jauh teh. Ya lamun kapal ieu kumaha dalam jam. Aya jalan ka akhirat kos teu jauh. Hayang nepi na jelema kana neraka jeung ka surga. Walau masuk kali itu nak neraka, hayang napi nak surga. Diantepkeun heula ke Allah Taala di yaumul mahsyar di mauqif atau 40.000 tahun. Eta arek nepi ka neraka jeung ka surga geus hese. 40.000 tahun aya di dunia perjalanan ka Mekah nepi ka 40.000 tahun atau 1.000 tahun we. Mata ku ngitung-ngitung lompang kalau kate jauh lompang dia bisa tahun sakedeung kene. Ieu mah perjalanan ti jelema ti mimiti dibangkitkeun, ti mimiti maot heula goreng, ti mimiti maot hayang nepi ka neraka atawa ka surga teh di mau dipukul di stop heula di bere lampu merah ku Allah Taala diantepkeun 40.000 tahun diantepkeun naon dina kitab hadis Al-Qurtubi. Bari digeng-geng dirinya teh ku matahari anu diturunkeun ukuranna 1 mat matahari teu tekago luhur sirah mulai 1 mat matahari teh neraka jahanam dibijilkeun jangan memberi jelema anu tukang maksiat gigir-gigirna kabeh dipager ku 70.000 malaikat anu ditukangeun 70.000 teh aya di 70.000 malaikat ditukangeun aya 70.000 malaikat deui. Bari hiji malaikat disebut gede dan sakabeh makhluk lamun digunukeun kabeh di golongan jin manusia jeung setan ngan caricingna teh dina tengah-tengah jempol suku jeung jajangkungna jeung hiji malaikat teh mata bisa muncul kumaha eta teh diantepkeunana dina maut mata di dieu kudu diukurnya wa fitnati munkarin wa nakirin wabit nata munkarin wa nakirin lamun jauh memikir kene jauh kene perjalanan ke Mekah ukur lilana perjalanan di akhirat jeung ukur tingali tentang fitnahna mungkar jeung nakir di jolo kubur ditanyana nya kitu deui tentang siksa kuburna
nya kitu wa minil tifati fisyabil ihram al-iltifatu fil akfan. Ketika jalma ngalieu kana baju ihram, baju anu bodas teh kudu mikir, ieu baju teh adalah boy, kos boy ieu baju teh wah ieu boy nu dipake mawat teh. Kuduna kitu nya. Da jelema jarang atuh ningali baju bodas mikirkeun kana boy, kecuali nu kena modelnya. Bari tengah putih, bari pamajikan geus tahajud udang cengkat sarero, panjat teh pocong make boy. Padahal pamajikan make mukena modelnya. Tah ieu sok dibahasakeun lamun ningali kana baju ihram, kudu ditingali di pikiran urang eta sapertikeun boy ketika urang geus naon. Wa minas sa'i baina Safa wal Marwah. Pikiran ku anjeun ketika anjeun sa'i lelempangan di antara bukit Safa jeung bukit Marwah, antara dudur baina kafatayil mizan. Kumaha anjeunna ke bulak-balik di antara dua cangklok timbangan amal. Bulak-balikna. Pancaklok timbangan amal teh eta teh gedeuna teh sagede dunya hijina teh. Nu hiji deui sagede dunya, peduh badak timbangan amal teh diasupkeun teh amal nya teh Mang Jaji. Urang teh bolak-balik tingali amal goreng, gidi ka ditu. Wah, geus sakieu amal goreng teh. Tingali ka amal, atuh meureun jarak sadunya teh bolak-balik nage kumaha jauhna. Oh, bejana jelema di dunya kurilingan ti masih nepi ka maghrib bolak-balik. Engke mah di yaumul mizan ketika jalma ditimbang ku amal bolak-balik ditimbang amalna. Tingali cangklok anu ulah timbangan goreng, tingali cangklok amal anu timbangan halus, bolak-balik tuluy. Da power berat kana goreng. Kaya bolak-balik. Tah, pikiranna kitu keur sakieu teh kuduna mah. Pikiran ya Allah ya Rabbi itu teh Safa we. Lamun diibaratkeun eta cangklok halus eta. Ieu Marwah we lamun diibaratkeun cangklok goreng ya bolak-balik di dinya. Tapi hese-nya da bejana hajian pikiran modalnya. Nya kitu teh ayyuhuma terjauh, mana nu bakal unggulna kedua cangklok mizan. Wa minal mawqiful qiyamah. Dina tempat wukuf, anjeun wukuf di Arafah, pikiran ketika anjeun cicing di mawqif, di arah-arah masa dina poe kiamat. Jadi ngadeluk jeung cicingna di tempat wukuf ketika hajian ban al-hajju nyata wukufu di Arafah. Nah disanya Rasul. Ari beda na haji jeung umrah, hari haji mah ya wukuf di Arafahnya. Ya wukuf di Arafah. Pikiran ku anjeun ketika anjeun cicing di mawqif, ya Allah ya Rabbi, ketika jalma cicing di mawqif diantepkeun 40.000 tahun dicuekeun ku Allah Taala, nepi ka sujud para nabi ka Allah Taala, kabeh eueuh nu ditemal ku Allah Taala. Nepi ka sujudna Nabi Adam, menta ka Allah Taala supaya ieu makhluk geura diinitkeun sanajan initna kana neraka, dicuekeun ku Allah Taala. Sujudna Nabi Nuh menta ka Allah Taala dicuekeun. Sujudna Nabi Musa, Nabi Isa dicuekeun kabeh. Nepi ka Nabi Ibrahim sujud dicuekeun ku Allah Taala. Nepi ka sujud Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karak nyarios Allah Taala jung geura pinahkeun 40.000 tahun eta. 40.000 tahun. Yang kita lihat ada kalamu mulakhasan bi maknahu. Tah eta cariosan si Imam Ghazali anu diringkes maknana. Jadi kesimpulanna ketika urang nyabak kana ibadah seperti nyabak ka Jumatan, nyabak kana salat berjamaah, nyabak ka tempat ilmu atau nyabak kana pengajian, nya kitu di nyabak hajian atau nyabak umroh, lamun umroh nanti termasuk umroh wajib, mangka eta jelema kudu mikiran maot heula kumaha kos jelema arek maot. Maheureung bari mana teh kieu haji jeung umroh teh kos teu boga duit. Kos jelema loba hutang. Tah eta anu alus ibadah Allah Taala. Lain jelema cacingeun lain kitu teh. Lamun ibadah cicing bari kudu bari ngopi bari ngalamun. Padahal yang ngalamun eta teh keur tatakur. Anjeun ada ini haji
rek inget ka pengajian deui ka Ciwangi bari hujan bari hawa udud bari kopi mah disuguhan jeung can teu ari udud eueuh ieu teh tulus moal ngalamun teh kitu eta mah korek patutnya anu alus nama ngalamunna tapakur ya Allah ya Rabbi lamun ngomong keundeuk inget kana kahadian kudu sapertikeun inget urang rek maot menuju pamitan tapakur mikiran tentang di jero kubur mikiran tentang malaikat mungkar jeung nakir mikiran tentang siksa kubur jeung dok-dok kubri pikiran yaumil ba'asna tuh di pikiran ngalamun ya Allah ya Rabbi pasti semangat inget kana pengajianana buru-buru ini kulantaran sieun pojor nyaan sieun maot nyaan karena dulu pikiranna masalah maot eta mah nya ngan lamun pikiran utama kok kabur aral moal ieu tadinya namun pikiran utama pikiran dunia eta nya masa itu bahasan ini mudah-mudahan sih jadi wasilah orang-orang sadaya di pasangila ya Allah Ta'ala biasa balik taubat Allah Ta'ala pasang Allah Ta'ala bisa benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi batinnya qalbiyahna dari segi dohiriyah badannya amin ya Allah ya Rabbal alamin sampai itu ya Allah kita para ilahuna